Kumaha ya kayak ngopi kopi majikan teh kumaha sih nyadaan salah kita bisa beberapa tahun rumah tangga dengar si kene bu iya kamana iya kopi Salah. Ini kopi naon kalau susah barang duit bang. itu atuh ya sopan tak kali merek kopi teh sopan ibu mah kumaha sih pada merek kopi na lantang tak kalian na tampir udah Kopi jeung kopi bae bapak mah udah nyieun sorangan. Nyaneh datang umak amuk. Ayo pokoknya yang kawin, untuk kawin aing mah yang ngalamar Sinok Amoy. Kunaon atuh tong datang umak amuk si otong teh. Pan Sinok Amoy teh jama orang kaya tong. Urang teh kudu nalipak maneh. Sinok Amoy mah jama beunghar imah ge pagerna disetruman. Tah dengekeun ku sia. Indung nyaneh ngomong tah. Urang teh jama teu boga. Ulah sok kawas jama aya lalang pahan teh. Ayo pokoknya bunuh diri lamun teu dikawinkeun jeung Nok Amoy mah. Oh no. Sajeun cek uing ge, teu dikawinkeun ge, asal ngalamar heula. Uing pokoknya yang ka Nok Amoy titik. Mun teh bunuh diri lah. Ayo pokoknya yang dilamar lah, ngelamar ke Sinok Amoy lah. Ngam jalan nama lah. Goblok goblok. Man gebruk bae kana panto esot teh. Pantona. Mah eta budak jangan teu boga teh di imah. Tah anak sia teh kitu kalakuana hayang nang kitu bae aya teh cumbonan umbak amuk gebruk kumaha eta geus kitu Itu teh Pak anak urang. Ibu mah pokona kudu jarikeun ngalamar si Amoy kayak ngajual ieu lantang boh naon. Pokona mah daripada urang si Ohir bunuh diri. Engke bapak kumaha nu ngawira mah orang-orang kene. nah mama ini ngajual lantang mah Ieu rantang si barang rantang Pak. mah Terus, oke, pokoknya mah ieu mah urusan urang, pokoknya jadikan ngalamar Sinok Amoy. Kumaha bae carana? Pokoknya mah ibu mah kumaha bae carana ek nangan duit yang ngajualan tangguh naon. Pokoknya jadikan ngalamar Sinok Amoy. taruana anak tindung badanna ge alun targes hidup teh Congratulations. Dua kolot teh teramplang bulan lagi. Selain yang ngelamar Nok Amoy, sudah di restuan. Unstoppable. Yang kawin ulah, ngelamar ulah. Kalau berulah dua kolot teh. Aing kemarin nekat aing jadi Nok Amoy malah. Harusnya nasi kukulut bae. Nyawa aing tereleh ya. Nyawa naik doi, kamu baturan teh aing terpusing teh. Kalau nguekeun. Nah, tuh ya nana. Aing teh hayang ngelamar Nok Amoy. Cuma kolot aing teh ngijinan bae. Kitu mah mending paeh bae paeh. Iya mah, kalau baturan teh jual paeh Oh banget no. wah bener baturan aing bener ngomong izin jalan yang penuh paeh. Ini Nok Amoy aing rela lah, kita mati aing ka Nok Amoy lah. Tuh lah aing paeh lah, diri dah Nok Amoy. Baru tidur kencang. Halo? Sana mati isan. Buat ini tempatnya. Pokoknya mah bunuh diri aing ieu lah. Manjok naon, aya teh dinan lamar si Amoy malah. Nyepek maneh bae aing malah. Oh no. Budak ya sendiri murah sih teh, bikin kayak mana? Bikin kayak gimana, Pak? Budak, itu mah bunuh diri. saha aing ngomong teh kabaran ulah areu gitu Anak ieu mah si Ohir. Ah gitu, budak Kak dihandapkeun tang kali buah. Heeh. lah bodo amat lah rek modal rek paeh lah dak bisa diatur Saha tadi nggak bunuh diri?
Tuh anaknya nih. Kayak bunuh diri. Bawa udah tadi bebeja. Penting paeh banyak lah. Udah amat. Kak Elingnya nih ada ngomong teh. Nyoba sungut bau. Itu kayak anak sorangan. Ulah dikitukeun. Pokoknya mah urang mah erek ngalamar si Nok Amoy kumaha bae carana. Urang boga warisan si Gempi kurang diakalan. Dipanggil si Gempi. Lah kitu bae jadi lelaki teh teu bisa pisan usaha anak boga. Kak Eling tong. Kak Eling. Ya pokoknya main pae lah itu dikawinkeun malah. Pokoknya mun teu dikawinkeun mah rek bunuh diri nyekek maneh bonaon lah. Itu dikawinkeun mah. Geus tenang, ibu ge moal cicingeun. Geus tong ulah bunuh diri. Ku ibu dibalaan, ka ibu ngajual beas bonaon, sakobok. Geus ayeuna mah bapak mah ulah didenge. Bari jeung bau sungut. Ya ibu boga warisan ti Nini. Mana? Kosong sama. Kela tungguan. 1, 2. Tah. Kayak gini Bu. Atuh ya mau wing bisa ngalamar Nok Amoy Bu. Hah, makanya ulah sok bunuh diri. Bisa ge buat balik. Ieu jangan kayak ngalamar si Nok Amoy. Iya Bu. Ya rantang lain sembarang rantang yo. Rantang aja. Sok cekel, awas ka hade si gerak-gerak. Yes. Oke, Nok Amoy. Bu gini pakai baju muki sih Bu. Hajeun alus. Tapi gaya Bu. Oh, gayanya zaman Belanda yo. Dia kan orang Bu makanya. Kana bujur. Iya. Atuh lain, boloon panah mulu eta. Dasar warolokon. Papakean pas muharep. Aya pakekeun pake. Kayak nanahan deh eta. Gandeng. Atuh bapak salin deh kalamar. Udah amat. Ngalamar hantet lah. Burukeun, ieu na pakekeun. Nah itu boleh lah. Panggil orang tuh itu apa? Ih, bapak kalah diope. Burukeun. Penting mantan. Kayak nanahan deh. Mau kalapan naon. Ngalamar mah kalapa. Ya. Mal bekian meureun. Budak. Ya, bawaan di bawaan. Aduh, aing mah Gusti, aduh. Lamaran mah bawa bukti jangan naon, cenah ieu jeung si Tauhid. Oh, nyanyi ngucapkeun bae aing. Ayo udah berangkat. Kenapa tak mencoba bujur? Alhamdulillah tinggi ruku jembar kieu batu bakar pararusing batu bakar ariwa. Aing mah sagala kabeli, sagala banda rencang kieu. Hirup jadi jamangeun. Nah, saking ku jembar kieu aing merek meuli sebelah ka hareup bege kuat ka didendong, heula didendong. Lamit kece badai ngarekeun Syahrini. Atuh misa imbang bae penampilanna jiga Birini mah Kosim. Ya Allah ting, Allah, alhamdulillah ting hirup ki mangeunna. Rek meuli sebelah bege ka hareup kuat ka didendong. Bising kaburu hujan guluduk manten aing merek meuli sebelah heula ka hareup. Kagak lewat. Alhamdulillah ting. Alhamdulillah ting. Tinggal itu. Harereudang kieu ek hujan terjadi sugan kita. Ek meuli sebelah bege aing mah mau dolaran tah. Sugi bawa jeung bang-bangna. Bisa nanti daguan ka dia ek meuli sebelah. Allahu Akbar. Teuing ieu teh jigana bener-bener ek hujan terjadi tadi geus dar guluduk geuning terjadi ka harereudang kieu. Asik kan tutupna bae ieu teh. Diteleponan jam teh datang-datang. Tukang AC diteleponan teh datang sugan mamodar jam teh nya. Ayeuna mah alami teh hareudang teh engkalah tanggal jeburkeun maneh kana jero sumur. Tapi gara-gara AC modar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mereka. Allahu Akbar. Erek narang sakoek kieu ka dieu. Erek meminta donasi teh naon? Nya neh. Sabaran pisan kana ti bubrah we aing ye. Berapa? Nah, erek naha ka dieu. Duh, Gusti nu agung, ngeganggu beres suasana. Udah deket. Bisa ngeliat video dora we ya. Mang, ka dieu. Udah dina lawang si nonton jodoh sok biuk. Di mana? Tengah jalan raya. Bener ya? Ulah, namun bunan monyet tadi tuh. Pak, tepuk tadi. Gusti, agung. Empuk, Pak. Gening. Ngarahan, cina waya kieu ka dieu ya Allah. Teuing nya. Aing mah jeung kenalan agung. Ya Allah teh ulah nararoran teh marina ge jar babaralang sakajirikeun teh. Ieu teh ulah sok diuk di dieu teh. Panginahna ulah sok di dieu. Diuk dina bangku sakarep daek ieu teh nambeuna ge ti sinar utama. Toko mebel nu hade. Sinar utama teh paling mana?
Pokoknya nama jalan alamat nu jelas nama di Desa Bendungan. Geus ka dieu bisa kena komplit ieu saking kumaha ieu Bang Putut Sinar Utama. Panggebrak pare ya tuh. Panggebrak pare mah nya eueuh atuh mulina ka toko Bisanti tuh tukang sebelah. Aya. Yang bok-bok naik ada keteprak pepes Gusti. Pak, dapat lagi halus, Pak. Karena ora ongkonya. Sok jalan meta teh lamun kayang kamu mau kabur Dia. tadi ngajual sayuran batu ke mana beli ieu. Sok dieu kan. Naon cenah. Bungsi bunga balik kan. Balik. Ini nyana. Bari na ge, aya naon sih we ketika dia urang erek balanja ka Supermeron. Iya. Aku cuma mau ngelamar kamu. La ilaha illallah. Ya, si hayangnya mama nok lagi hayang menyendiri kene. Lagi hoyong kene paparawanan bung hayang heula wara kawin, bagian erek lamar di dieu teh boga naon yeuh dengekeun. Juragan balon anu di Cirendang ngalamar ka dieu ditolak. Nya, si hayangnya mama juragan besi behel, ka dieu ngalamar ditolak. Urang na yakin paparawanan bung wara kawin. Eta bapak maneh ngabelang kepek itu yang kabekar buludug. Ya urang ya, mau ieu jangan lamar si Neng. Duh, Gusti nu agung erek ngalamar wayah ke mamawa panci gosong kitu jangan naon atuh ye, batur mah ngalamar di dieu teh marawana ombak banyu nu sok aya dina korsel lampu tembak anu dibawa. Bener mun kitu mah. Lumayan. Lumayan. Cair teh. Nah, hawu. Urang mah godog cai teh tarana nu kitu ieu, si hayang apal mah godog cai teh dina mobil pengki. Ngajor cai dan mobil kitu. Tapi urang mah piring mah ye nya numpuk kaayaan bapak maneh kitu sanajan maneh goreng patut, bapak maneh goreng patut ge geus katebak bapak maneh bakalan panjang umur. Naon emangna? Irungna pengek ya, lamun jam irungna pengek mah napasna irit, jadi panjang umur bakalanna. Tapi ngomong-ngomong mah ye, ngomong-ngomong lamun maneh yang ngalamar urang, kudu aya persyaratan kudu dicumponan ku araranjeun nya. Naon atuh persyaratan naon deui? Sok aya nama demi Neng Amoy. Kurang aya turutan wae naon syaratna? Sanggup mah kira-kira na. Wah, sia. Pas nu duit bae. Kalau yang tumponan. Cicing apa mah? Jema bara langsak hayang ngalamar ka nu kawas kieu sakieu jembar reuncem. Tah, Yang naon persyaratanna sok? aya pokoknya persyaratan kudu dicumponan ku si lain sanajan urang hirup jembar kieu ge ye banda kursi nu naon spring bed nu naon aya tapi aya urang mah hayang leuwih lengkap deui dina kemah tangga urang teh lami ngareunah Nya naon atuh persyaratanna? dengekeun ku babangus sorangan bener-bener nya ye urang mah hoyong meja rias hoyong meja belajar hoyong kursi hoyong sofa hoyong spring bed segala rupa aya furnitur pokokna mah tapi urang mah gampang kitu mah aku mah gampang. gampang nah, urang mah hayang belanja lagi di hiji toko anu ngeunaheun, anu terlengkap, anu termurah, anu bisa cash and credit jeung arisan barang. Ya, pokona mah dengekeun ku babatok jeung ku babangus maraneh teh ya nya. Sing hoyong apal alamat lengkapna Sinar Utama ya, toko mebel terlengkap termurah jeung bisa cash and credit atanapi istilahna arisan barang nya. Di Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan aya Soko mobil anu tebih teuing ka Desa Bendungan mah aya di Purwasari, Desa Purwasari Kecamatan Garawangi, Sinar Utama Putra aya. Cabang-cabang aseup di Ciamis, di Jawa, di Losari, di Jawa Tengah, Jawa Timur aya si we apal mah. Nyantos aya namaksa mangke haru caket bae. Tah, kitu aya. Oh, aya. Pokona mah kalau hoyong urang naon bae kudu dicumponan nya. Gampang eta mah nok Aduh tenang. gampang-gampang soalnya beungeut sororongan mah beungeut barangsat tiga nu raripuk kitu. Orang darek nekat demi Nok Amoy. Kurang jual sawah bapaknya. Naon sama bapak naon? Sawa bapak tinggi. Kudu bawa sawah ge hanteu. Jam berapa? Itu Jalan. Karena sawah batur. Sanggup tuh kira-kira sorangan? Emang kualitasnya halus Nok di Sinar Utama. Boleh diadu jeung produksi Australia, erek produksi Brazil. Ku Sinar Utama mah lewat kabeh. Yeuh, spring bed ge lamun di sorangan sing hayang apalnya spring bed. Lamun keur harita urang babaturan urang meser spring bed di Sinar Utama. Manehna ke malam pertama teh gebrus. Nu batur mah paling pake nyoy teh ces, nyoy saeutik ari barang-barang spring bed di Sinar Utama mah ye, pake nyoy teh 40 meter kaluhur karek balik deui eta teh. Itu mah kualitas halusnya. Top marko top, endorsan endor begindongan pokoknya mah. Sok ayeuna mah erek isukan, erek sore, erek peuting, erek wayah subuh, erek wayah isya, erek asolatu khairum minan naum. Terserah, nu penting mah sorangan jeung bapak sorangan sanggup, kurang didaguan nepi ka iraha bae ge. Persyaratan. Siap taman Nok siap. Ingat teh kudu balanja mebel ka mana?
Kasih narutama. Nya, ada kohota. Kondisikan pokoknya mah. Urang ngiridit ya panci aya teu. Ulang-ulang ngiridit panci, ngiridit yang bajage aya. Aya, komplit di dia mah. Asal ulang ngiridit bun-bunan batur bae di dia mah aya. Wah, namanya sok aya nok hayang non deui. Puguh tadi teh urang teh erek incah, tapi sorangan ngadeun pak kudu breg ka dieu. Yo, urang teh aya teh keur mun ngidam bayi buaya teh ngidam naon teh nyaho urang mah. Keur hayang seblak. Pokoknya mah hayang seblak di Santi di tukang tuh. Sagala aya. Kamu masih buka wae kieu. Buka lah mun buka gedor-gedor ka dia. Mun buka kene tutupkeun ku sorangan. Di Santi ari teh balik lah. Balik bae ka ditu lah. Biar lah yang seblak urang ge. Nya ka ditu jug. Lah, ayo Pak. Jug ka ditu kade persyaratan lah po. Iya lah, siap. Oke, Nak. Oke. Masih seblaknya. Nak. Ya jug ka ditu. Kade di jalan sing dibulikeun kelong. Wah. Cing, kurang di tes sila pertama tah kita beli seblak sugan bae bisa. Tapi pira aku bae kita beli seblak tuh bisa. Aing balik ngintip ka ditu. Pokona mah ge beli belanja, bisa antik jajan. Tadi menang ladang ngajual beas. Cek, seblak cek 2. Aya seblak mah. Aduh. Kumaha ieu nu kamu? Atau nu sanes bae mah. Ji, puguh teh tek ngalamar. Eta minta persyaratan minta seblak heula. Aroskeun bae atuh, tak nu sanes bae. Kumaha ieu we? Ngamuk moal nu kamoyna euy. Nu kamoyna balik ka dieu. Kumaha ieu? Alamat carekan di bae. Kumaha aya teh seblak teh? Aya. Aya di mendit cing Aya. coba. Bisa teh emangnya ya seblak? Nyangke ke nyen bumbu Nya, aya. aya. Ki antosanna cari Cing. jemen. Kayaknya Nok, hoba sok. aing. Tah, atuh nok, geus aya nama seblak mamureun ke ayeuna kecumponan aya. Hanteuy, seblak teh pira aku bae teh kabeuli mah. Nya, geus insyaallah ke persyaratan nu tadi di rumah mah. Baranja urang ke diusahakeun ku Allah ngajual tawaran batur buh naon ke. Tapi kudu inget, urang baranjana kudu ka sinar utama, kudu ka toko Nya. mobil sinar utama mun teu sinar Nya. utama Putra. Heeh. Urang mah hoyong eta we geus heula. Pokona ke kuah dicumponan nok hayang naon BG. Aya spring bed anu mental 40 meter ka luhur. Siap. Oh no! Ya Allah tingin sebelah-sebelah begini atuh asalila-ila tuh. Sabar tuh nok ke Ku sabar-sabarna. jadi. Ieu urang budak kaburu borojol keur ngidam hayang sebelah ting bayi buaya ting bayi naon Tenang ieu. ke jadi. Sabar. Sabar, aing daguan teh tadi sampai hujan rencem kieu. Bisa anti, agak eta seblak atuh heulakeun aing mah meuli dari teuing. Sabar. Dan ku sabar-sabarna teh tadi kedungguan teh jadi. Bahaya kieu mah ieu. Bae ah. Terus tuh nok. Air reka ATM heula nyandak atosnya. Yang besok belanja. Si gadung kablek duit di ATM bae. Ayang ke digesek-gesek. Gesek-gesek emangna ngepet. Tenang bae ke nok. Pokona isukan urang belanja. Awas ku. Blok mah cantik ke nya. Kan kade poho. Nya. Gusti nu Agung hayang seblak bae ge asa hayang muga haji nilaina. Ieu kudu ngadaguan 70 tahun sakali sugan. Geuning bisa anti mah tadi di daguan anti mah sugan teh nya kengasakan seblak. Aing mah geuning eueuhan atuh kawalin lagi. Tah can dicetrek-cetrek kena acan komporna. Ngapura nu amoy. Nah, Abi tadi bobodo ku si Tohir. Aduh. Bayar 2.000. dibayar 2.000 lami naon namanya ngomong seblak ayat itu tadi. Mohon. Aing mah rek kumaha ngalamar jadi pajikaneun atuh. Masalah seblak-seblak bage kuat kabobodo. Budak teh kudu digeleng ku truk sugan. Gitu-gitu bagi budak teh lah ngabobodo. Aing mau kumangkeun geus rumah tangga, meureun ge ai bantuan turun teh kuat teh dilebok ku sorangan moal ke pamajikankeun. Nanti satu bisa antrinya. Mun Urang rek atuh, kuwi heula. Ay. Itu poe non popoyan laptop pindanurkeun teh can dijahit. Thank you.